Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes, wilujeng enjing kasadayana murang kali ibu anu soleh sareng soleha. Kumaha daramang hidup di bumi? Mugia hidup dina dinten ieu daramang kalayan sarehatnya. Murangkalih ibu anu balalager, alhamdulillah hidup tiasa patepang deui sareng Ibu Lilis dina pengajaran BDR Bahasa Sunda. Murangkalih ibu anu harebat-hebat dina pangajaran minggon kamari hidup parantos diajar nganaan ngurus diri sorangan. Tah ayeuna urang lajengkeun pangajaran tema 2 nyaeta pangaresep. Pangaresep teh sami sareng kegemaran. Nanging hidup ulah hilap kebiasaan disiplin diri salami kagiatan sapertos siap ngaregepkeun tur ngalaksanakeun kagiatan BDR tepat waktos anu atos ditangtoskeun. 2. Ulah hilap ibak heula sangkan awak hidup seger. 3. Tong hilap ngangge saragam sakola anu rapi. 4. Teras sarapan heula supados awak hidup sehat. 5. Calik kedah dina kursi masing tertib tur ajeg. 6. Ulah hilap sarta acara pengajaran di kawitan hidup ngadua heula nya. Nah, hidup ulah hilap kedah diemut dina kebiasaan disiplin diri. Sateacana di kawitan karena materi hidup kedah terang heula tujuan pengajaran dina materi ieu sapertos 1. Siswa dapat mengetahui macam-macam pangaresep. 2. Siswa dapat mengetahui alat musik tradisional. Salajengna cobi tingali dina gambar tur diregepkeun ku hidup. Karesep abdi atanapi dina basa Indonesiana kagamaranku. Nami abdi Galih. Nama saya Galih. Abdi resep main bal. Saya suka main bola. Main bal di lapangan. Main bola di lapangan. Lapang caket sekolah. Lapangan dekat sekolah. Nah, salajengna cobi ku hidup diperhatoskeun nya. Macam-macam pangaresep atanapi dina basa Indonesiana macam-macam kegemaran sapertos dina gambar ieu ngojay. Ngojay teh dina bahasa Indonesiana berenang. Teras nari. Nari teh dina bahasa Indonesia menari. Salajengna ngagambar. Ngagambar teh nyaeta dina bahasa Indonesiana menggambar. Teras nembang. Upami nembang mah dina bahasa Indonesiana bernyanyi. Saparantos hidup ngaregepkeun naon anu ku ibu dipedar. Cing saha anu salah sahiji pangaresep sapertos anu dipedar ku ibu dina gambar ieu. Cung anu resep ngojay. Iya, betul. Cung anu resep ngojay, saha ayo? Iya, ari ngojay nah di bumi atanapi dina cai. Betul ya. Teras saha anu resep nari? Iya, hebat. Saha cobi anu resep nembang? Nembang teh naon? Nyanyi. Hebat. Anu resep main bal saha? Oh iya, Galihnya resep main balnya. Tah, ayeuna saha anu resep ngagambar? Iya, hebatnya kelas 1B mah. Tah, anu salajengna salian ti gemar atanapi pangaresep
Di dia aya mangrupi alat-alat tradisional orang Sunda sapertos hiji angklung. Tah angklung ieu kumaha cara ngamaenkeunana? Nyaeta carana digoyang-goyang ya. Tah angklung ieu bahanna tina awi. Teras salajengna gambar naon nya ieu? Gambar goong. Gong ieu bahanna tina tembaga atanapi dina beusi. Tah kumaha cara ngamaenkeunana? Nyaeta cara ditakol. Tah anu salajengna nyaeta gambar bonang. Kumaha cenah bonang teh cara ngamaenkeunana? Nyaeta sami ditakol. Bahanna tina naon nya ari bonang? Dina beusi atanapi kuningan. Salajengna nyaeta alat tradisional calung. Hideuk terang teh calung. Cobi saha anu terang? Nah, ieu teh calung. Kumaha cara dimaenkeunana? Sami ditakol. Dina naon bahanna nya Bu? Nyaeta dina awi. Tah salajengna aya deui anu terakhir nyaeta disebatna kendang. Tos terang kendang. Tah kendang teh nyaeta kumaha cara ngamaenkeunana? Nyaeta carana ditepak. Ya tos ditepak gitu. Janten disada. Tah dina naon cenah bahanna? Nyaeta dina kulit. Kulit aya kulit sapi, domba, atanapi munding. Bahanna teh dina kulit sareng aya kai. Salajengna Ibu bade medar ngeunaan kosakata basa Sunda. Hayu urang apalkeun kosakata basa Sunda sapertos gambar salajengna. Cobi tinggal. Naon nya kahiji? Abdi. Upami abdi dina basa Indonesiana saya. Teras caket. Caket teh dina basa Indonesiana dekat. Ngojay. Ngojay naon sih bahasa Indonesiana? Berenang. Salajengna nembang. Nembang teh naon? Bahasa Indonesiana bernyanyi. Teras main bal. Terang teh hidup main bal. Kumaha cobi bahasa Indonesiana? Iya betul main bola. Pinter. Teras pangaresep. Pangaresep teh nyata kegemaran. Paminari. Nari teh bahasa Indonesiana menari. Salajengna ngagambar. Ngagambar teh dina bahasa Indonesiana menggambar. Teras lapang. Lapang teh nyaeta dina bahasa Indonesiana lapangan. Nah, murangkali Ibu anu soleh sareng soleha, tah eta pedaran materi ngeunaan kosakata bahasa Sunda. Mugia ku hidep tiasa kahartos sareng teras diapalkeun supados hidep tiasa. Murangkali Ibu anu gareulis tur karasep pamungkas ti Ibu nanging ulah hilap. Ibu bade maparin tugas atanapi pancen anu kedah ku hidep di bidamel. Sapertos ieu nomor kahiji tugas kahiji. Hidep carana pasangkeun kecap kana huruf awal. Contona angklung. Ari angklung huruf awalna teh naon cing? A. Leres A teras di burat. Nah, gitu. Terangnya sadayana. Ngartos teu? Iya, kahartos. Pinter. Terus tugas anu salajengna. Tah upami tugas anu kadua nyaeta masangkeun ngaran pangaresep prak guratan luyu jeung gambar. Contona di dieu aya anu nyedak mik. Cobi berarti nari atanapi nyanyi, atanapi nembang.
Iya, nembang, nembang teh nyanyi. Tah, ku hideuk langsung di guratan, luyu sareng gambar. Iya, ngartos. Iya, upami ngartos, prak ku hidep di bumi sareng mama di pidamel. Tugasna kangge engke dikempelkeun nya. Iya, pinter. Murang kali ibu, anu bager, pangajaran basa Sunda parantos rengse. Mugia minggon payun tiasa patapang deui sareng Ibu Lilis. Nah, anu salajengna diteraskeun kana pangajaran tema 2, subtema 2 pembelajaran ke tilu nya katiga. Tati ibu rupina dicekapkeun dugi ka dieu. Mugi-mugi hidup naon anu ku ibu dipedar sing janten kahartos nya mudah-mudahan naon anu ku ibu dipedarkeun oge diemut dugi ka minggon payun urang patepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.